ibu nikah kapungkur gaduh cita-cita kawin teh ngarah naon ngadah gaduh murang kali. Nah eta setiap jalmi anu nikah gaduh murang kali teu sakabeh jalmi anu geus nikah mang tahun-tahun geus roba eta nama jampe nama obat nama geus korma muda geus ku ati krenci geus ku sagala rupa we eta jalmi kulantanah yang budak teu boga budak wae. Aya jalmi nu alim gaduh murang kali berjo eta budakna teh jiga krenci seueur. Tah eta murang kali teh pamasean ti saha eta teh pamasean ti Gusti. Teu sakadik jalmi anu nikah oge teu dipasihan turunan Gusti Allah. Ibu enjing-enjing ngahaja tiap minggu tadi meureun nya ka Curug kanon adon kajojing kaditu kalapas adon lari pagi enjing-enjing teh. Cita-cita naon tujuanna jeung lari pagi enjing-enjing teh jeung olahraga segala rupa ngarah badan sehat nya. Dengeun nya cita-cita urang ngajak-jagkeun awak teh olahraga teh ngarah naon ngarah badan sehat. Nah setiap anu olahraga badan sehat aya jalmi nu tara olahraga badanna sehat aya jalmi tos olahraga gletuk we maot aya nih. Oh berarti kasehatan teh lain tapak olahraga. Kasehatan teh dipasihan kasehatan ku Gusti tapak demalah wa kafa billah waliyau wa kafa billahi nas. Nu mawi nyongkeun pitulah ka Gusti Allah langsung. Gitu. Ngadoa we urang ka Gusti Allah. Aya nu ngadoana nganggo surat Waqiah hayang beunghar Gusti abdi teh bejana cek ajengan cenah lamun hayang beunghar kudu maca surat Waqiah der 40 hiji balikan dina lako 40 poe terus maca naon saumna wa 40 hari digender urang teh dikersakeun we hasil cek urang teh ieu teh gara-gara maca Waqiah. Nah gitu ini nu maca sholawatan 4444 geder we 444 maca sholawatan dikersakeun beunghar ieu teh ladang Waqiah. Aya jalmi anu maca Waqiah anu ngadoa ka Gusti Allah diijabah ku Allah doana tapi teu sadayana jalmi anu diijabah doa Gusti Allah kadoa pantes sakedik bari urang bala leunghar tapi tara ngadoa sugan si encek eta mah sok ngadoa salat duha tara sugan si encek eta mah osok maca yasin maca tabarok tara maca sholawat tara tapi dikersakeun bala leunghar Gusti Allah. Nah, berarti ijabah doa teh sanes ladang doa urang sanes. Tapi naon pamasian ti Gusti Allah we. Dek ngadoa teu ngadoa ge da ku Allah mah ijabah. Allah marek masian teu kudu ngadoa ka urang. Urang teu kudu ngadoa ka Gusti Allah ka Allah. Adik itu adik urang rek eureun we ngadoana ulah ngadoa eureun mah. Ku Allah meh dipiwarang urang ngadoa ngan nalika diijabah ijabah teh lain tapak damel doa tapi ijabah teh pamasian ti Gusti Allah urang dipiwarang ngadoa teh eta teh ibadah. Itu